Weh, mah, kamu nama sini tada kepanggil ini mah. Biasa weh, nyen tugas ya corona loba bener. Weh, halus ini. Nah, iya, sekali nama kepanggil, ngomong boga tebakan ya. Tebakan naon ya? Pengekeun nya. Pengekeun. Berit naon anu sukuna 2. Ah, di mana-mana ge beurit mah sukuna 4 da. Nah, tara mah ayeuna kan tara lanjut cemen berarti ya. Berit anu sukuna 2 mah Mickey Mouse. Coba oke nya. bener kan? Gitu doang ya. Gampang berarti. Ya, ayeuna ama ya. Boga tebak-tebakan. Weh. Kan dia lawan ngomong berarti. Ini sok. Coba. Embe naon di jero? Embe mah kabeh jorok, mandi gitara coba kusuk gitara. Naon coba? Embe belepetan. Wah, nah, orang ayeuna boga tebakan yang mana duaan. Tebakan naon? Dengekeun ya, dengekeun. Sapi naon anu koneng? Sapi potong. Salah. Sapi nu cek koneng. Salah. Sapi naon atuh? Sapi ringsang koneng. Iya. Iya, arek belajar hipnotis. Hipnotis anak. Konsentrasi. Dia lo matanya. Di langit warnana, Yuk, laut warnana, yuk, danau warnana, yuk, awan warnana, yuk. bodas. Yo, abdi boga tetebakan. Tebakan naon ya? Kumaha carana ngabedakeun gajah gede jeung gajah leutik? Di tembok. Salah, kama? Urang mah teu pernah nih gajah jadi teu nyaho da. Ah, maneh mah. Kumaha tuh? Sarana disaring. Disaring. Di mana tuh? Ah, geus. Ya, hiji deui. Naon ya? Perusahaan naon nu paling gede? PDAM. Salah. Wow, salah. Perusahaan nu nyieun saringan gajah tadi. Ayo, itu bukan tebak-tebakan ya. Coba jawab. Tebakan naon? Kebo masuk ke WC, sukuna tinggal gahak. Tinggal 4. Salah, tinggal 3 lah. Geuning tinggal 3. Hiji deui ka mana? Kan hijina eta nutupan hidung, bau. Weh, santai ya. Wih, nya ieu kesantai. Juk ieu. Maksudnya kunaon tadi barang latihan futsal? Duh, ngebet tugas sekolah ieu. Wah, rame bener tadi. Gara-gara corona jadi sieun keluar imah. Wah, pokoknya haus deh. Sangu tuh. Eta mah lapar haus. Ya, abdi boga tebakan ya. Tebakan naon? Kumaha carana ngabedakeun gajah gede jeung gajah leutik? Daun sampe. Tah. Urang ayeuna boga tebakan ka mana duaan ya. Tebakan naon? Itu bukan tebak-tebakan ya. Tebakan Coba jawab. naon?